Sampurasun sadayana dina episode nu kahiji ieu abdi ajriha bade nyaritakeun carita urban legend nu aya di Bandung. Ungkena di episode 1 bakal didukikeun ku abdi. Di episode 2 bakal dibawakeun ku Cecilia, di episode 3 bakal dibawakeun ku Farhan. Di episode 4 bakal dibawakeun ku Kezia, di episode 5 bakal dibawakeun ku Nadine. Nu terakhir episode 6 bakal dibawakeun ku Tiara. Ngamimitian ti abdi di dieu hoyong nyaritakeun anu aya di sakola Arorang nyaeta SMA 2 Bandung. Carita di mamitian. Oke. Sakola ieu di Jalan Ciamplas ngagaduhan tangkel karet atanapi tangkel banyan anu kasohor ku angker. Sakola di SMA 2 Bandung ngalaman seueur kajadian anu aneh. Selain ti WC, anjeun tiasa sering nguping jelema ngais. Terus aya suara gayung sapertos nyariam lantai sanaos teu aya. Nu aya teras salah sahiji tempat anu pikasieun ti sakola ieu nyaeta sakitar tangkal karet sareng aya oge hiji kelas di mana nalika telat proyektor urung nyalira. Sareng perkawis tangkal karet ieu di sakola kuring. Setelah ieun eta cenah ditungguan sapertos awewe. Kejadian ieu dina waktos eta aya basar di sakolah panitia nu sibuk ngurus carita basar ieu ngurus dugi ka wengi teuing sapertos nyiapkeun acara enjing. Sareng aya jelema anu tugas pikeun ngurus carita ieu sareng kaganggu ku nini ieu. Nyatana kuring sareng rencangan anu tanggel molor ngatur acara ieu kaganggu ku nini ieu. Janten caritana nyaeta kami siga anu aya di sakeuling tangkel guyonan sakitar teu sagawayah sareng ujug-ujug aya nu nyabatkeun nyarios, awas aya anu ieu aya. Sareng ujug-ujug aya nu nyarios yen akalna sapertos rambut nini, tapi ku sabab anjeun na ngaraos Parno nyalirapikeun nyababkeun ieu nini tutungna nyadak awi dina mobilna kanggo nyiapkeun bazar. Ajog ka mobil anjeun ningali awi anu bari dicandak parantos aya siga anu dikulilingkeun seueur rambut. Sareng anjeunna nembe emut yen sababaraha dinten sateacana aya rencangan anu bercanda na tangkal karet bari nyandak gambar nganggo telepon salulerna. Sareng tetela penjaga tangkal eta nuturkeun anjeunna ka bumi nini nunutkeun babaturan anu ngagaduh akal nu kagenep sareng sanes ngan ukur carita eta. Seueur rerencangan anu hiji-hiji ngalawan kajadian anu aneh ti aranjeunna anu ningali langlayangan ngalayang ti jero tangkal karet. Sanaos siang sakola anu dikenal pikeun seniorna parantos katingali angker. Aura diciptakeun berkat kalangkang tangkal banyun anu cukup padet sareng ageng. Dina budaya Indonesia, tangkal banyan katelah pinuh ku mistik. Dicaritoskeun yen akar tanggal anu nggantung panjang tiasa ngajantengkeun buuk tokoh wali awewe. Nalika anjeun bahaja atanapi henteu ngaturkeun tangkai siap pikeun ngagiri awewe pikeun nuturkeun anjeun ka bumi sareng balik ka sakola enjingna. Sareng numutkeun barita anu sumberna aya hiji kelompok dina tangkal anu ngajantengkeun tangkal janten lokasi syuting. Salah sahiji kelompok naek kana tangkal karet. Nalika anjeun turun deui nangkem laki eta parantos pinuh ku aksara Sunda kuno. Nah, ieu teh salah sahijina carita urban legend nu aya di Bandung. Yen teu sakitu ti abdi hatur nuhun tos ngaragukeun ieu cerita. Wassalamualaikum sadayana.